ayeuna urang ngabahas muludanana mumpung ayeuna teh bulan nah ibu-ibu bet hayang memperingati maulid Nabi. Dina kata peringatan teh ngandung 3 makna ibu. Dina kata peringatan teh ngandung 3 makna. Nu kahiji aya anu diinget-inget. Nu kadua aya anu boga ingetan. Nu katilu aya anu diingetan. Nu kahiji aya anu diinget-inget. Saha anu diinget-inget kurang? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah bet kudu nginget-nginget Kangjeng Nabi. Sabab dina hadis qudsi Allah ngadau moal nyiptakeun alam dunya jeung saeusina lamun teu diciptakeun nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salarasna mah hakikatna mah pangheulana didamel, pangheulana diciptakeun Kangjeng Nabi Muhammad teh ngan diutusna akhir nabi akhir zaman. Ta urang teh umat akhir zaman kudu bersyukur urang dijantenkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana perlu diperingati maulidna, digebiarkeun, dimeriahkeun ku berbagai cara. Nu boga harta ku hartana, nu boga tanaga ku tanagana, nu boga pikiran ku pikiranana. Naon tanda urang bersyukur ka Kangjeng Nabi. Sabab naon? Sabab mengke di poe kiamah teu aya nu tiasa masihan syafaat iwal ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad teu pernah ngadoakeun goreng kanu janten umatna. Malahan pas nalika sakaratul maut ge ummati ummati ummati. Ku sabab naon? Cinta inget kanu jadi umatna. Piraku urang salaku umatna dipika cinta ku Kangjeng Nabi teu inget-inget acan. Minimal atuh satahun sakali mah beres teh Bu. Makana ayeuna loba komo di kota, di Bandung mah kota, teh simkuring mah di Garut kampung. Kota iman di Bandung, sanajan asup gang ge, kota. Sabab di Bandung, di Garut mah sanajan henteu asup gang ge diskotik di sisi kota Gasibu Garut sisi bukit. Tah, jadi nah orang memperingati teh sabab tanda orang bersyukur. Rek menta syafaat ka Kangjeng Nabi Adam moal tiasa. Sabab naon baheula kungsi ngalanggar aturan Allah. Gara-gara naon? Nggak mambuah. Tapi sebenarnya mah kagodana mah ku istri, ku Siti Hawa. Da mimiti mah digoda ku iblis teh kuat. Pas ngagoda ka Siti Hawa terus dibujuk dirayu kagoda. Tah ngalanggar we aturan Allah, tak teu bisa Kangjeng Nabi Adam mere syafaat kanu jadi umatna. Rek menta ka Nabi Nuh teu tiasa. Sabab umatna diazab, dikerem ku banjir. Rek menta ka Nabi Musa teu tiasa, rek menta ka Nabi Isa teu tiasa, ukul nu tiasa masihan syafaat ka urang sadayana mah ukur ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad teh sayyidul anbiya, gustina pirang-pirang nabi. Ari nabi aya saberiji ibu? 25. Eta mah budak SD ga apaleun LKS. Nabi aya saberiji jumlahna? 25. Aya nu apal teu? Sadaya jumlah nabi teh 124.000. Jadi Kangjeng Nabi teh salah sahiji tina nabi 124.000. Di saring deui jadi rasul. Sabab ti sadayana nabi rasul. Rasul jumlahna saberiji? 25 keneh. Rasul sadayana jumlahna 313. Tah, tinu 313 wajib dikanyahokeun jumlahna 25. Ti mimiti Nabi Adam duki ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinu 25 disaring deui aya boga nabi anu boga gelar ulul azmi jumlahna 45. Jumlahna 5 disingkat jadi mimin. M nu kahiji Muhammad, I'na Isa, M nu kadua Musa, I nu kadua Ibrahim, Enna
Nu Mimin eta Nabi ulul di dia aya Ibu Mimin oh aya tah oh dagang sistik si Ibu Mimin tah tinu 25 wajib dikanyahokeun teh aya 5 ulul azmi. Naon Nabi ulul azmi teh? Nabi anu boga tingkat kasabaranana luar biasa. Tah tina nu 5 eta ge tetap Kangjeng Nabi Muhammad mah pangabdol sayyidul anbiya gustina pirang-pirang para nabi, sayyidul mursalin gustina pirang-pirang rasul, oge sayyidul makhlukot gustina pirang-pirang sakabeh makhluk. Makana urang salaku umatna geus wajib bersyukur sabab urang dijantenkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab komo di kota kieu mah ibu-ibu garaduh medsos, gaduh Instagram, TikTok, tegaduh TikTok mah, YouTube, WA, ayah. Tah di sosial media rek YouTube, rek TikTok, rek Instagram, loba sebahagian anu ngabidahkeun kana peringatan Maulid Nabi. Di dia mun aya muludat bid'ah teu? Alhamdulillah di dieu teu. Kang aya anu ngabidahkeun pedah eueuh ti dituna. Emang leres zaman Nabi teu aya. Manya Nabi masang panggung nyewa sound system teh aya emang. Ngang ciri Nabi memperingati maulidan naon salah sahijina Nabi sok puasa sunnah dina dinten Senin. Sedangkan dinten Senin teh dinten lahirna anjeunna. Makanya ibu-ibu ge bisa memperingati atanapi ngajalankeun muludan ku puasa dina dinten Senin atanapi puasa wedal. Ibu lahirna dinten naon pek puasa sabab Nabi ge kitu. Ta urang mah digebiarkeun misalkeun aya pangaosan ke ye isina ilmu hungkul komal digebiarkeun di panggung mapan sok aya pembukaan, aya pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan sholawat, tabligh akbarna, hadrohna eta teh syiar hungkul eusina ibadah. Oge terakhirna sok aya parasmanan dibere leres sedekah teh jadi muludan teh ajang sedekah. Makana mun rek dibid'ahkeun bid'ah pelebah manana? Manya maca Quran dibid'ahkeun, maca sholawat dibid'ahkeun, majelis taklim pangaosan dibid'ahkeun, parasmanan sedekah dibid'ahkeun, henteu kahar. Tapi keukeuh manehna mah keun bae selama manehna teu ngaganggu ka urang masih bisa keneh muludan memperingati Maulid Nabi keun bae. Ta eta. Jadi naha urang perlu di naon nginget-nginget Kangjeng Nabi ieu teh mangrupakeun tanda bersyukur urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nu kahiji makna peringatan teh aya anu diingat. Nu kadua aya anu boga ingetan. Saha nu boga ingetan? Panitia misalkan hayang ngayakeun muludan boga kainget. Ngarah naon? Ngarah rami misalkan peperikeun sataun sakali maleres. Biasana sok dipentaan udunan. Di dia dipentaan jeung udunan teu dawuh kahidang. Di batur mah udunan jang anu misalkan sound system teh menang nyewa, panggung teh menang nyewa di batur mah kitu tah. Kudu boga ingetan sabab insyaallah engke bakal diganjar ku Allah pahalana. Nu katilu maknana teh aya anu diingetan. Tak mungkin salah sahiji dulur urang, tetangga urang anu jarang ka masjid, jarang pangaosan, jarang thalabul ilmi, ku ayana peringatan Maulid Nabi mah diingetan sugan. Da urang mah sekedar ikhtiar, sekedar tabligh nyampaikeun, sekedar dakwah ngajak, da urusan hidayah mah eta mah mutlak ti Gusti Allah. Rek ajengan bendona gede, rek make sorban 10 meter, ari teu dipasihan hidayah ku Gusti Allah mah moal kabuka. Tapi sok sanajan ku budak leutik misalkeun, tapi dibarengan ku hidayah ti Allah bakal kabuka. Ta mudah-mudahan hasil tina ieu peringatan Maulid Nabi teh makna anu katilu anu diingetan teh sing sadar, sing menang hidayah, sinareng taufik ti Gusti Allah, sing getol berjamaah, ulah loba WA an kudu loba maca Al-Qur'an, kudu loba sholat, ulah loba TikTokan, ulah loba main game, kudu loba ka majelis taklim, kudu getol jumaah
ulah nguseup. Bapak-bapak aya nu nguseup, ibu-ibu simkuring mah turut prihatin kanu suamina tukang nguseup. Naon sababna? Sabab salaki atanapi bapak-bapak tukang nguseup mah eueuh kamajuan. Laras, dalamun maju mah digajebur atuh. Si bapak lah cenah ieu mah ngaledek urang tukang nguseup. Tukang nguseup mah moal aya kamajuan sabab bisi ngajebur. Nah, jadi penting diingetan kudu eling urang teh hasil tina muludan teh kudu eling umat teu eling titah berjamaah kalaka di imah titah maca Al-Qur'an kalaka weaan titah pangajian kalaka tiktokan sareng ibu eling umat teu eling titah berjamaah kalaka di imah titah maca Al-Qur'an kalaka weaan titah pangajian kalaka tiktokan saha eta teh urang atuh meni armu ngaku eling umat teu eling titah ka majelis taklim kalaka main game rejeng daek Jumatan kalaka nundutan khotib keur ngadalil manehna ngadah di sareng eling umat teu eling titah ka majelis taklim kalaka main game rejeng daek Jumatan kalaka nundutan khotib keur ngadalil manehna rame bu rame da menang mikir ta eta panginten jadi aya anu diingetan ta mudah-mudahan anu diingat-ingat nyatana Kangjeng Nabi Muhammad ku urang ayana muludan sing urang sadayana khususna ieu teh masyarakat kampung naon bu ieu teh kampung naon suka luyu. Mudah-mudahan sing kenging syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu boga ingetan kudu terus disemangetan taun hareup mah kur di dieu engke mah gebiarkeun terus anu diingetan mudah-mudahan sing menang hidayah sareng taufik ti Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta sakitu panginten ibu anu kapihatur cekapnya deui wae tapi ka subuh segala lagi wayang wae. Nah panginten sakitu ti simkuring mudah-mudahan seueur manfaatna khusus kangge simkuring umumna kangge urang sadayana. Da simkuring ge bu anom keneh. Neme lulus kuliahna ge di UIN Bandung. Kayak wisudana tahun payun teka bagian Desember mah. Mudah-mudahan simkuring ge nyuhunkeun pidoana, mudah-mudahan simkuring ge sing janten murang kalih anu soleh. Ibu-ibu janten orang tua anu soleh. Urang kalihna oge sing janten murang kalih anu soleh. Nah terakhir saya teh cenayong shalawatan ibunya mumpung bulan mulud. Sabab salah sahiji bukti cinta orang ka Kangjeng Nabi teh seueur maca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi kesimpulan nama wangi ayeuna teh murang kalih anu soleh teh mangrupakeun amal jariah anu bakal ngocor sok sanajan kurang geus pupus. Tadi dawuhan Kangjeng Nabi, idza mata ibnu Adam, di mana-mana pupus, di mana-mana maut ibnu Adam tegasna manusia, in qata'a maka narima pegat naon amaluhu amalna. Illa min salasin kajaba anu tilu nu moal pegat teh nu kahiji shadaqatin jariyatin sedekah jariah, nu kadua aw ilmin yuntafa'u bih ilmu anu manfaat, nu katilu aw waladin sholihin yad'u la budak anu soleh. Itu tah jadi budak nu soleh mah mangrupakeun cengcerengan ibu-ibu. Ibu-ibu teh bakal boga investasi kejang di akhirat. Mudah-mudahan sing bisa ngangkat harkat derajat kolotna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tutup we doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa'tasimu bihablillah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakieu kapi hatur nuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan. Di Irian ada Gorong Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.